montong sopi pinterana anak yaki. Aya nu mawa cai kana botol ger kamari mawa budak gering hareng. Tatama ka bapak. Anas duitna ditarima amplopna. Asuga teh cager isuna paeh teh budak. Anak kene we nya. Aing gajah sena dipaehan siap aing. Tuh jang kitu we ngomongna teh. Ingat tuh Pak. Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksikan hade jeung gorengna alam. Semar kuncung danar wulung ai danar teh nyaeta bisa madangakeun manah ingkang peteng. Hartina bisa nyaangan hate nu keur poekeun. Nya budak pokolocing kanya bijilkeun oeng-oengan teh. Tutungkusan teh ulah kalakarang kedut wungkul. Cek nu bohong mah cenah bureutna semar teh lain ku orai kadut ku ilmu aya paribasa geuningan semar-semar yawinangun semar-semar bandar nangka badranaya aja udah maksudnya ge ngabodor wing mah sing kanya Pak kumaha pasangkan budak teh ngarti supaya pinter komunikasi ngarti cerdas nya bijiekeun kanya sae ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mansur ing datulah nun Gusti nedapa padang ati ieu murang kali nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung mon sorong tanding sarengenge lir bulan tanggal 14 caang padang narawangan gedong ruket tali rasa pangandeg pangancing rasa barabai kemang kastori kulit waru angan daru sinengul cing cerdas cing pinter cing ngarti cing soleh keun bae basa kasar oge hate nu penting mah hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese aya kitu kalimat teh tuliskeun ge nya tapi teh eueuh dina hadisna teh bina kepret sia aing kapangaruhan ku sasya teh hiji bangsa, hiji budaya, hiji keyakinan, idealis orang itu memotong digugubuk ka dieu. Da urang mah boga budayana sorangan. Budaya cegekan, budaya sulit hati, belang bayah tong dipake. Gereuhan. Atuh lamun budaya rek dibawa mah hukumna ngajajah sia kaing. Mun agama tarima da langsung ti Allah Muhammad ai budaya suku bangsana mah tong dibawa ka dieu da urang oge ngabogaan budayana boga ciri atuh eukeur bangsa urang mah da teu baheula nu ngajajahna ge loba lahir batin jajahna boh lahirna boh batinna ya cing ngarti hirup teh cucungik sia pamadegan Firaun memontong digugubuk ka dieu goblok jahiliyah bodoh belgu gereuhan kitu sia murid si senuk da si ieu mah murid Panderplas keur mah penjajah teh mawa politikna teh politik liberal kalau teh ka urang teh politik adu domba jeung pecah belah ulah diturutan ya nu sok menang diadukeun mah domba atawa hayam agan aing gajah sena ini eta anger montong sok pipinterana anak yaki
aya nu mawa cai kana botol gara kamari mawa budak gering hareng tatama ka bapak anas duitna ditarima amplopna asuga teh cager isuna paeh teh budak agan saha sia tu geuning Allah nya we Semar sumuhun siji mene sopo Allah jo bisa komunikasi hebat bapakmu geuning ilmu teh di kolot teh ayana motong dikenyot beung mah motong moal kaciri dah hideung bapak mah kolot nyupang siapa lainnya anu eta budak jo bisa komunikasiin lu nah gitu kolot mah mata kudu daek nyaring penting tahajud urang bakti kadat ilahi robi tong noyod wae hirup teh aing Gajah Sena sumuhun wah tuh saya ngaranna eta agan teh kulawarga gajah nu tadi Brata sumuhun naon Brata teh Pak dulur Brata teh dulur heuh jadi aing teh Brata Sena dulur gajah sumuhun gajah nu tadi ieu oh Brata teh dulur jadi dewek teh Brata Sidawala ya Jauh-jauh kita kayak Barata. Sae ieu aing Bratasena sumuhun nanging agan teh kagungan Rama kakasihna teh Raja Astina kakasih Pandu Dewanata Bapak aing Raja Astina Pandu Dewanata sumuhun di mana ina bapak aing aya di leuweung Kerendayana nuju tapak keneh napaan salira ieu geura mulih ka Astina iku siji mene sopo harane cepot nu hiji deui Dawala abdi Dawala anom ieu geura mulih ka Astina itu tuang ibu ngantosan saha indung aing Ibu Kunti Nali Brata Kunti sumuhun indung aing sumuhun bapak aing nu jauh pinter budak Ngerti. kueta ku ngarti hebat we Semarang aduh Kabatur pada narap. ai kabatur nerap ka anak henteu belet teh tiba heula pugu anakna nu bantangu Kita nyambung dengan anak tuang raka ngantosan sahalan ceuk aing Raden Kontea kakangku Kontea sumuhun tuang rayi saha di aing Raden Arjuna ieu aing boga adi sumuhun aing hayang panggih jeung si Bapak Panu sumuhun mangga geura mulih era aing teu boga baju uluh dulu ja tah ning budak aya ka erana ai sia eueuh unggah mangge kajadian ngan aing jadi objek teh oh ada minta odog dah pangapunten bapak alah awewe nu tadi teh ratu jadi monyong eta awewe teh ratu mata kabakna sehat.